Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dzaraini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dinukil dina kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah, hadis ke-959. Bil mar'ati eta tetep pikeun istri sitoroni ari dua tutup al-qabru kahiji kubur wa zawju sareng kaduana salaki. Janten anu jan di bakal tutup kahiji istri nyaeta nu kahiji kubur nyaut atuh pamitos maut tutup sadayana gitu, kecuali nanti doa nu bakal dugi insyaallah ka eta mayit gitu. Nu kadua salaki gitu. Jadi intinya mah istri laksana pakaian bagi suami, begitupun suami laksana pakaian bagi istri. Jadi saling menutupi, saling perhatian, jangan sampai silih bukakeun keaiban. Mengenai istri begitu, naudzubillah ya. Benar kudu pada saling ngartos. Ini kitab Muhtarul Hadis Nabawiyah. Ke hadis ke-971. Lau anna ahadakum lamun sanyana salah saji aranjeun kabeh idza arada di mana-mana ngamaksud itu ahad an yatiya kana yen ngajima itu si ahad ahlahu ka ahlina itu si ahad faqala maka nyarios itu si ahad bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma rajaqtana. Nah, bismillah kalau nyebati dengan Allah, Allahumma nun Gusti Allah jannibna muga ngajauhan Gusti ka ngajauhkeun Gusti ka abdi sadaya as-syaitana ka sise kehed setan wa jannibi sareng ngajauhan Gusti ngajauhkeun Gusti as-syaitana ka setan makana perkara rojaktana anu partos ngarizkian Gusti ka abdi sadaya. Painahu sanyana kalakuan sareng tingkah ieu qadar maka lamun ditakdirkeun bainahuma di antara itu ahad sareng ahli saha waladun anak bidalikal waktina itu waktu lam yadurruhu moal ngamudaratkeun itu si walad saha as-syaitana setan abadan dina salawasna. Masyaallah taya amalkeun bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma rajaqtana. Hadis ke-972. Law anna imra'atan lamun sanyana wanita min nisa'i akhlil jannati tina pirang-pirang awe ahli surga asrafat muncul itu si imra'atan min nisa'i akhlil jannah ilal ardi ka muka bumi lama atil ardo tangtu bakal minuhan itu mar'ah ahli jannah ka bumi min rihil miski tibatan sengitna kasturi wala adhabat sareng ngalengitkeun itu si maramini say akhil jannah daw asamsi kana cangna matahari wal qamari sareng bulan. Masyaallah sing hoyong istri mah janten ahli surga pamegat geus sami. Jadi intina mah lamun aya wanita min nisa'i ahlil jannah ahli surga leuwih cantik tibatan bidadari eta. Amun muncul eta si imro'ah ahli jannah ka muka bumi maka bakal minuhan si eta imro'ah teh ka muka bumi. Minuhan naon? Seungit eta muka bumi teh karak ngalolge ku seungitna kasturi. Sing bakal ngalengitkeun eta imro'ah min nisa'i ahlil jannah kana cangna matahari sareng bulan maka teu katandingan ku indah-indahna baot katandingan ku nur-nur cahayana eta imro'ah min nisa'i ahlil jannah. Masyaallah tabarakallah sadaqallahul adzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.